Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng singkuring punjian Fitriasari dina program Warta Sunda. Aya warta naon wae dinten ayeuna teh? Mangga urang sakseni warta salengkepna. Mapag sasi Ramadan, ribuan kiai di Cianjur divaksinasi COVID-19. Hal ieu dilaksanakeun supados ngalaksanakeunana salat tarawih tiasa lancar. Sareng para kiai anu janten imam masjid parantos divaksinasi. PLT Bupati Cianjur Herman Suherman ngabewarakeun sadaya aya kinten-kinten 2000 kiai sareng imam masjid anu parantos divaksinasi. Dimimitian ti para kiai anu parantos lebet janten pangurus MUI. Vaksinasi ka para kiai dilaksanakeun kangge ngayakinkeun oge masyarakat yen vaksin teh halal. Sanes ka para kiai wae, vaksinasi tahap 2 di Cianjur oge dilaksanakeun ka pangladen umum dugi ka anu icalan di pasar. Sadayana aya 30.000 dosis vaksinasi anu ditampi sareng disuntikeun ka sasaran anu parantos ditangtoskeun. Pamirsa, mung sakitu anu kapihatur ku program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring punjian Fitriasari amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.